Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu nu gaduh warteg teh. Mumun kan? Aduh ibu, cik atulah, ieu teh bulan Ramadan, bulan suci, hargaan atuh nu nuju saum teh. Tong ngisieunkeun teuing. Tah, nu kieu teh tutupan we atuh Bu, ku hordeng atau naon we lah pokona mah. Meh teu ngerakeun teuing. Isin atuh Bu. Saur Pak Ustad oge. Tapi dina puasa ieu urang kan aya nu sebat saling menghormati Ibu. Menghormati naon? Menghormati nu puasa. Mungkin ibu-ibu aya anu kene subur, dunya nuju head, nuju nipas. Pan eta tetep puasa. Ta urang teh lamun teu puasa teh ulah di mana wae barang tuang teh Bu. Ah abi mah da teu puasa nuju halangan. Tah, nya mangga wae teu puasa, bahkan doraka lamun puasa ibu-ibunya. Lamun nuju halangan mah ngahaja puasa teu mengeng. Tah gitu. Tapi kumaha carana? Urang teh menghargai anu berpuasa. Urang teu puasa, ibu-ibu nu teu puasa, khususna anu nuju gaduh halangan, palang merah gitu nya. Sok tuangna nyumput di bumi. Lamun nuju jalan-jalan, aya ka warung buka, milarian warungna anu tertutup. Ulah ieu mangahaja we ngemil bari leuleumpangan, kahiji ngabibita ka batur, kadua doraka, tah bari leuleumpangan barang tuangna, katiluna tidak menghargai orang yang berpuasa. Ta eta teh doraka keneh Bu. Jadi ibu-ibu teu puasa teh beda aya halangan, lain nambahan pahala justru kalah nambahan doraka. Da eta diantawisna barang tuang di mana wae siga anu ngabibita ka batur nya ejek sorangan mah wios beda abdi mah nuju teu puasa dan nuju halangan nya aja gitu. Tapi pun orang teh gaduh bersosialisasi sareng jalmi anu sanes sesama manusia aya aturanana ibunya. Jadi kedah urang kumaha tuh keun aya teu puasa mah jalan-jalan keluar mangga gitunya. Usum tuang mah usum haus lapar nyumput we heula ibunya. Ta eta diantawisna urang tiasa ngalaksanakeun menghargai orang yang berpuasa. Eta sae pisan eta gitunya bunya. Jadi ulah sampaikeun ka belak-belakan sok sanajan urang nuju halangan, urang nuju teu puasa, tapi usum urang haus jeung lapar mah mending keneh nyalira nyumput. Kita hargai orang yang berpuasa dina sasih saum ieu. Kecuali lamun puasa nuju puasa sunat di hari-hari biasa eta mah terserah ya Bu teu wiosnya. Tah ieu dina usum kieu mah usum saum, usum Ramadan nu diwajibkeun ku Gusti Allah. Anu dina Al-Qur'an disebutkeun yen Gusti Allah ngajibkeun ka jalma-jalma anu berpuasa seperti jalma-jalma kaum-kaum anu kapukur. Dina surat Al-Baqarah ayat 183 di mana eta Gusti Allah ngadawuh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkeun ka jalma-jalma anu puasa saperti ngawajibkeun Gusti Allah ka kaum-kaum anu terdahulu. Ta eta ibu sadayana tak urang ngahormati dina usum kaum kieu anu diwajibkeun ku Gusti Allah puasa ieu ta urang tiasa carana dina ngahormati bulan puasa atawa ngahormati ka jalmi anu nuju saum. Kang, bantuan atuh. Oh nya atuh sok. Tah, kieu atuh Bu, ngerakeun teuing. Mumun kan? Bu, cik atulah eta sangu satengah. Ieu jeung ayam, tempe, sambelan we Bu sakedik. Minum nama teh manis we Bu. Kamu buka kan? Kangge ayeuna.